barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, barudak alhamdulillah urang tepang deui di semester ayeuna di semester 2. Nah, kangge dinten ayeuna urang diajar pangajaran kalimat ngeunaan ngajenan jasa pahlawan. Barudak pasti hafal pahlawan nasional ieu saha namina? Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Terang. Nah, ayeuna ibu bade naros mana wae atau saha wae pahlawan nasional anu ti Jawa Barat. Dua wae hungkul nu ibu bade naros. Saha wae coba. Nah, ibu pasihan terang. Nu kahiji Raden Dewi Sartika. Pahlawan pendidikan bagi wanita di Jawa Barat. Nah, sakola alit bahasa kapungkur ngadamanya. Nah, mangga biasa dipilari ngenaan Raden Dewi Sartika. Nu kadua nyaeta Otto Iskandar Dinata. Nah, nu ayeuna urang bade bahas di pangajaran kalima. Mangga buka buku Midadamina halaman 60 ngenaan perjuangan Pak Otto Iskandar Dinata. Nah, iya ya fotona. Mangga sadaya barudak dibaca. Jadi hidup teh pasti kedah apal saha Pak Otto Iskandar Dinata. Oke? Nah, mun ibu dibacakeun ayeuna, barudak kelas 4 mah tos tiasa maca. Nya dibaca nyalira salajengna ngajawab pananya saha si aya Pak Otto Iskandar Dinata teh. Terus diserat sapertos biasa difotokeun ka ibu. Mung sakitu kangge dinten ayeuna supados ieu mah urang baca-baca heula mengenali kenal saha pahlawan-pahlawan nu aya di Indonesia khususna nu aya di Jawa Barat. Nah, sakitu aya nya barudak teu seueur kangge dinten ayeuna Sukarna barudak kedah nelaah saha sih Pak Otto Iskandar Dinata teh alus nama saatos eta aya budak anu tiasa teu ngirimkeun video ka ibu nerangkeun saha sih Pak Otto Iskandar Dinata. Biasanya kelas 4. Namun tiasa ibu antos videona video ngeunaan Pak Otto Iskandar Dinata. Ngajelaskeun Pak Otto Iskandar Dinata. Mangga ibu antos hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.